warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing mitra sadaya. Tepang deui sareng simkuring pun Syah Mumtazir Alif Azhar dina warta Sunda TV. Sababaraha warta tos lebet ka redaksi Sunda TV. Pamiarsa nyanggakeun iber salengkepna. SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya mangrupa sakola tengah luhur nu pernahna aya di Jalan Letnan R.E. Jailani, Cilembang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Setiap tahun sok eueuh biung dina kagiatan OSN atanapi Olimpiade Sains Nasional anu diayakeun ku Dinas Pendidikan. Naon ari OSN teh? Kumaha ikhtiar sakola dina ngabina murid-muridna kanggo mayunan OSN? Hayu urang tengetan warta salengkepna hasil wawancara kru Sunda TV sababaraha waktu ka tukang sareng salah sahiji pembinana. Hatur nuhun ka studio anu tos masihan waktos di dieu simkuring bade ngawawancara. Simkuring salaku reporter hiji Pina Romdona bade ngawawancara ngeunaan OSN di SMA 4 Tasikmalaya. Bapak bade nyuhunkeun widi bade ngawawancara Bapak. Bapak sareng saha ngguruan kelas sabaraha pelajaranna? Nama Bapak Detian Ahmadiani. Untuk sekarang Bapak dipercaya mengajar ekonomi kalau di kelas 10, kalau di kelas 11 Bapak mengajar PKWU Prakarya. Bapak di dieu simkuring bade naroskeun ngeunaan OSN di SMA 4. Kami SMA 4 bade ngiringan kegiatan OSN. Mohon untuk sekarang kita lagi mempersiapkan. Kita udah mulai tahap pemilih peserta, sama kita udah mulai pelatihan-pelatihan. Kumaha persiapan OSN? Kalau untuk SMA 4, kita dari beberapa minggu ke belakang, bahkan dari bulan Februari, kita udah mulai memilih peserta. Udah milih peserta, pesertanya perwakilan dari kelas 10 sama kelas 11. Untuk kelas 10-nya kalau di ekonomi, kelas 10-nya cuma 1 orang. Dari kelas 11-nya ada 2 orang. Nah, kita udah menentukan orangnya, bahkan kita udah mulai latihan-latihan kayak soal, materi-materi. Udah jalan 2 bulan mungkin sampai sekarang. Kami di OSN pelajaran apa Pak bilang Bapak? Nah, kalau ada beberapa bidang, ada beberapa ranah, dari IPA ada, dari IPS ada. Kalau dari IPS yang Bapak tahu itu ada ekonomi, ada geografi, ada kebumian juga. Kalau dari MIPA ada biologi, fisika, kimia, terus ada astronomi. Kalau dari umumnya itu ada matematika yang Bapak tahu. Kami kendala selama kita SNI teh gimana Pak kendalana? Nah, untuk kendala tersulit yang Bapak rasakan, OSN itu kan materinya kelas 10, 11, 12. Sedangkan pesertanya itu cuma kelas 10 dan kelas 11. Jadi otomatis kita itu harus mengejar materi sampai kelas 12 gitu. Yang paling sulit. Sedangkan di ekonomi itu kan belajar kita beberapa tahap. Kalau 10 itu disebutnya mikro, jadi ekonomi skala kecil. Kalau 11 di belajarnya makro, ekonomi skala besar kayak negara, kayak pajak, intinya yang besar-besar lah. Nah, yang paling sulit kelas 3. Kelas 3 itu ekonominya kita penerapan akuntansi. Jadi di kelas 10 sama kelas 11 mereka belajar di nol lagi akuntansi. Itu sih kesulitannya karena materinya belum terajarkan semua. Belum lagi sekarang kan kemarin kita belajar daring. Nah, itu kebanyakan belajar daring itu menyebabkan anak-anak pengetahuannya kurang gitu. Bukan nggak belajar sih, tapi lebih ke keadaan. Jadi kita kebayangkan ngejar dulu yang tertinggal dulu. Yang dulu-dulu tuh yang tertinggal belajar kita yang daring. Terus belajar lagi yang kelas 12 gitu. Kesulitannya mungkin itu sih kalau pembelajaran. Kami di dia Bapak ngebina OSN di bidang Bukan membina sih, lebih tepatnya membantu membina mungkin kalau Bapak. Bapak itu membina ekonomi. Hatur nuhun ke Bapak atas kusa diwawancara. Mudah-mudahan kegiatan OSN lancar sareng Amin. Mudah-mudahan terbaik buat semua. mung sakitu laporan ti simkuring Tina salaku reporter hiji sareng Sri salaku kameramen simkuring weekend di ka studio. Salajengna warta ngeunaan kantin di SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya bade disanggakeun saatas iklan anu ngalangkung.
Jika cinta usus anjen, inumannya ku unggal dinten. Keju procis, raos pisan. Pamirsa, salah sahiji fasilitas sekolah nu aya di SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya nyaeta ayana kantin sekolah. Di kantin sekolah rupa-rupa kadaharan jeung inuman anu bisa dibeli ku warga sekolah utamina para siswa. Kukituna, hayu urang tengetan warta salengkapna wawancara kru Sunda TV sareng pengelola kantina. Hatur nuhun ka studio anu tos masihan waktosna ka simkuring. Di dieu simkuring bade ngaliput ngeunaan kantin SMA 4 Tasikmalaya. Ibu nyuhunkeun Widi kangge wawancara. Mangga. Sareng Ibu saha? Ibu sareng ibu Tesi ngaulang di kelas 12 guru PAI. Upami anu ngajaga kantin aya sabaraha wae? Tiap dinten gentosan. Biasa nama kedah ku 2 guru. Kantin buka jam sabaraha wae? Kantin teh buka ti tabuh 6:30 dugikeun ka tabuh 3 sonten. Dugikeun ka murang kalireng sesakola. Upami di kantin aya jajanan naon wae? Seueur, upami teu acan sarapan, nasi aya 3 pilihan, tiasa nasi kuning, tiasa nasi geprek, teras tiasa nasi naon disebutna teh? Sanes nasi bakar. Nasi anu tina kulit rencangna aya 3 rupi. Teras upami alim nasi hoyong jajan anu piwaregen seueur aya setan, aya ulen, seueur rupina gehu sanes kabeh. Risoles dilaraos sadayana. Ibu parantos kersa diwawancara, mugi kantin SMA 4 lajeng terus. Sami-sami, hatur nuhun, mudah-mudahan tugasna nilaina sae. Amin, mudah-mudahan kantin SMA 4 tambih majeng teras. Mun sakitu laporan ti simkuring Merlin Artina salaku reporter 2 sareng Ines Maharani salaku kameramen. Pamirsa, rupina mung sakitu pidangan warta Sunda TV dina deungeut ieu. Ngawakilan Ais penampi Sunda TV, simkuring pun Syah Mumtazir Alifaza, seja amit mungkur amit mundur. Dadah hapuntenna dina sagala kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.